Manehna jongjut ngeunteung, tetep imet kana bagian-bagian beungeut jeung awakna. Imut, kerung, jebi, jeung sajabana. Ih, geus muncengis deui geuning. Tanda cinta teh, tanda cinta nu tara bisa dibobodo tea. Jerawat, ini beureum kieu, pencet gitu. Ah, sieun peurih. Antep we. Tapi asa ngagokan deui. Tapi keke asa jadi nyari. Keun urang ingkeun nepi ka asakna. Ciga cinta kuring anu mimiti ngacambah. Kaluar tina kulumutna budak cahaya sumorot ti anjeunna. Akang muah. Nya bener jadi panyari geuning. Panyari kana beungeut kuring. Anu cek batur mah ngalaka indung, anu cek bapa mah irung halis nyeples pisan pangamung kening mama. Gado ka enin nini kuring. Naon deui nya anu ciga mamah teh? Oh nya, biwir jeung buuk cenah anu ciga mamah teh. Tah, kalau bawak cigana ngalaka bapa. Malah lebah lempang mah cekek pisan pada langgar belai. Emang omeh mah kuring teh fotokopian ti bapa. Nya hari bapa ti sadeui hari lain fotokopiana di bapa nama nya ti aki kuring. Cenah eta oge da kuring mah cangkong si tepang. Anjeunna kabunya ngantunkeun mugia ditampi iman Islamna, diasih ku Gusti Nu Maha Suci. Eta saha nu kaluar tina beungeut kalangkang kuring malah beuki ngalobaan. Oh nya kahati ayeuna mah dina diri kuring teh aya bapa, aya mama, aya aki, aya enin, aya karuhun. Nya aya walungan cinta nu ngaloitan panjang ngaliwatan abad-abad kahirupan. Eta walungan teh ngocor ti Rama, Adam jeung Hawa, terus ka karuhun, kanini ka aki bapa anu ngamuara dina diri kuring. Nya aya cinta aranjeun dina diri kuring teh. Insyaallah kanyaah kadede baris dipiarap mugi Gusti ngaping ka diri abdi. Ayeuna mah hate kuring keur meujeuhna bunga cinta mekar dina dada bareng jeung jerawat anu melentung dina ieu pipi. Bae gerak ngarendahka, gerak kembangan terus buahan. Eta walungan anu ngamuara diri kuring keun cenah terus ngalir terus nepi ka incu anak bau. Insyaallah ieu jerawat beuki asak, ieu hate beuki nyanyautan. Akang ayeuna di mana?